Sumbi diantos dilaksanakan dan waksina disediakan proses sinar kembal bangsa di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah menjadi sekar panggiling catur serta jadi panggugah rasa menjadi sarining kolbu para THT malati arti diwuwuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu nu kajejer dina angan nyepukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana nyingkahkeun rasa calutak menjolak ngalangkang distren panastren bidumpak sarulumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipilih kedua kalimat syahadat yang janji sumpah hamodan calin ciluncak mulang udah tina kali gadang cindra tina subaya morek ijing sila mengkok sumembah sejak khusyuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayana abadi Allah Rabbul Wijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia libatkeun ka sadaya agama nu sampurna tur paripurna sarta al-Islam nu urang dupi ka cinta. Untuk syukur anu maskur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha ngatur di hadap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salam na Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer ka junjungan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura guru wajib ditutur miwah ditiru nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat ngegurat kana salat ngegurat kana zakat ka para tabi'in tabi'ah nu kerja-kerja nyakal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imanah teungut ku kalinduan ketika ku keaminan teluntur ku kahujanan cabula ku kapanasan kurang mundut kanu Maha Agung kurang menta kanu Maha Kawasa nyarate ka Gusti Murdaing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna agia dina ieu pangajian sing alus pangajena dan ngarang hakikat hirup mah urang pangarep-ngarep diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur pangarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur pangarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih ajenan teu jeung batur. Islam keur diajen ku saha lamun lain ku urang Islam. Maka lamun memang urang patokan Islam jadi agama urang hayu atuh urang silih ajenan sanajan dina alam perbedaan. Kunaon cek Ustaz nyarita kitu sebab kuring sadar yang kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustaz ngarep di ojek online kieu. Abdi ya apa ngaran ajenan mah kudu nagi udang badan gamis hansar sorban nagaple. Wal kuring kieu kan. Tapi dia teh pelajaran hirup untuk ibu jadi setiap manusia teh geuning aya cangkang jeung eusin. Sakapeung urang sok halusan cangkang ngan sok poho kana eusin. Sakapeung urang sok halusan awak tapi poho kana hate.
Wedak bisa kandel, bibir bisa beureung ngan bareng atuh jeung amis budi, dasar kapung mah wedak kandel bibir beureung tapi hasil beungeut teh goreng satut kitu betul. Jadi ya rada kese. Tuh, jeung naon atuh menjadi alasan sing kuring make raksukan kieu. Calana biasa, baju biasa, ngomong biasa we. Ieu teh nembongkeun ka paparan manusia, yen kuring teh manusia biasa lain manusia luar biasa. Saha ari jalma luar biasa, para kiai, para ustad, para ajengan, tak aranjeunna mah jalmi-jalmi luar biasa, mata baju lagi baju luar biasa, ai kuring mah manusia biasa, mata hampura we acuk teh nu biasa-biasa. Atuh ieu nyarita biasa-biasa, ibu ge bisa nyarita kieu tinggal diajar. Tuh kuring teh ku Arab. Nah, sebab kuring apa urang ditu orang Jawa Barat, lamun kuring ku Arab ibu lieur abdi jamar. Henteu ku Inggris da abdi geus sadar yen abdi teh urang Inggris, lamun abdi nyarita ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate. Nah tos ibu. Boro-boro ibu abdi mana hafalkeun saja jalan. Jeung teu bisa dibalikan. Matak pedeg rumah sartina ilahar kebiasaan teh nyarita ku Sunda. Sabab ari urang mah pan cicing di luhur gunung, mepir gawir ulung kawing, Bapak Jumprang dolong kawan. Sok rada aya saeutik kieu. Karena Sunda jadi rada mung, akhirnya ngadidik budak teh ku bahasan tatektong. Sunda sabare, Indonesia sabare. Awas jangan main sisi balong, nanti digejebur, pantai teh balik gitu. Awas jangan main sisi solokan, palikeh gitu. Kurumuy akhirnya ti kota sarwana, besok ieu cucu kakek dicari-cari gok di dieu, tapi kitu bener. Mantap Sunda. Pak hadirin kaum muslim ya. Ieu teh ngaranna kurung. Ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Sareng deui. Ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Naon atuh kadang-kadang mah nu kuring-kuringan di jero kurung. Nah, naon tuh kira-kira? Nu kuring-kuringan di jero kurung. Ayeuna bapak awakna pangaosan, ari hatena bapak nah bener milu pangaosan. Da kanyataan mah kadang-kadang ibu pangaosan tapi hatena teuing di mana? Urang salat tapi hatena teuing di mana? Mana bukti? Karek lapan Allahu Akbar gebret hujan jeung inget kana popoyan. Berarti awakna keur salat hatena mah keur can salat. Jadi rada hese. Maka kurung jeung kuring teh kudu akur. Maka Allah nyiptakeun manusia tina 3 unsur pasipatan, hiji kudu hade kolbina, kedua kudu hade kaulina, tilu kudu halus fi'li. Kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean tah memeh ilmu urang didibikeunnan ka batur teh akurkeun jeung 3 rupa na awak urang. Mun hate nyebut subhanallah, lamun bibir kudu ngalusan diri, lamun perbuatan tong ngarendahkeun batur, tah subhanallah teh nyampang na awakna. Ai sakapun kajadian mah ari bibir subhanallah, ai hate sisih meuli, batur nyeun gedong nyeri hulu isukna bae. Jadi subhanallah. Jing pokona mah ulah berbagi ceuk. Ya. Paingan atuh paingan cek orang tasawuf. Orang tasawuf teh orang anu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mengatakan cek orang-orang tasawuf, pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Jadi pokoknya ibu harus ngicep. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Mata kunaon orang sok pasea lantaran orang mau wawuhna jeung pagoreng patutan batur teu babuh jeung pagoreng patutan diri sorang. Well. Kunaon urang sok terjadi perdebatan lantaran urang mah apalna kakurangan batur teu apal karena kakurangan diri. Padahal parentah agama mah teu kudu hayang nyaho kana kasalahan batur, kudu nyaho mah kana kasalahan diri. Naon sababna? Diri urang diciptakeun, diri urang nu dijieun, diri urang anu dititah ibadah, maka diri urang nu kudu nanggung jawab tina sagala perkara anu diperbuat ku alam dunia. Nama kejen kudu nyaksian kasalahan batur, aduh. Gerayu urang balik kana diri. Lamun jalma geus nyaho kana dirina maka wabuh ka pangeranna taroskeun ka pangarsa pun guru di dieu saudara ajengan jeung ustaz man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wabuh ka pangeranna. Kunaon urang hese wawuh jeung Gusti Allah da urang mah wawuhna jeung ka goreng patutan batur. Nolol geuning bahasa innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Karaos henteu yen Allah bareng jeung Bapa.
Mana abdi narosnya ka ibu innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung diri urang karaos nih. Tah cing urang da mikir saeutik. Lamun bener-bener cek ibu Allah teh babarengan jeung urang, mana tuh wujud sifat Allah aya na awak geuning eueuh. Lamun Allah na aya na awak urang, sifat Allah teh 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar tapi kaya Sabur. Ieu teh wujud sifat Allah kudu aya na awak Bapa kakara disebut innallaha ma'ana. Tapi kenyataan mah ari ngomong innallaha ma'ana tapi hate sing meuli sulit hati goreng pucus belang bayang ari ngomong bibir bareng jeung Allah aya kenyataan hate jeung iblis. Allah ilu jeung rada lenang well dalam bener Bapak jeung Allah matu pamajikan baeud moal make jeung di baeud apaan Allah teh Maha Rahman Maha Rahim nyahan jeung asihan leres lamun jelema bener-bener boga sifat wujud tina sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih lain artina urang jadi Maha Welas Maha Asih tapi urang mah kudu nyahan jeung asihan seperti Allah mikanya ka umatna. Da Bapak teh boga dina awak teh kagoreng patutan kate balegan kate ngeceregan geuning ku Allah mah dipikanya mana bukti tubuh ilallah taubatan nasuha hei manusia geura balik ka kami teh nyaah minta keur surga geura araranjeun ulah kalangsu-langsu dina kagorengan inilah sifat Allah ari sifat urang kanu nyieun kagorengan nabet nyewa jijik mata kula waka ngomongkeun urusan bener lamun hate ngewa keneh kanu salah. Ulah waka wani-wani nyebutkeun bener lamun hate ngewakeun kanu salah berarti keur naon urang ngomong bener tapi hate ngewa kanu salah teu nyaho kana fungsina bener keur memeres anu salah nu salah make nya dipikir hewa atuh bener naon nya pokona mah pengajian kieu mah ibu ngarti teu ngarti kudu unggul da di dieu ngalarti sote da diomongkeun di mana mah bakal hese deui Pak lamun ibu ditaruh dia pangaosan ngarti di ditu mah nganting Pak ngomongna mah hese kan ayo barho tenanawan ngan minimal atuh umur-umur di dieu tuh da anu kudu diperilaku ku urang mah gambaran kahirupanana tong ngewa kanu salah sabab bener mah fungsina meres anu salah lain kudu ngewa kanu salah ngewa mah sumberna tina hate talamun bener sumberna beresan anu salah lain ku cara ngewa kanu salah otak bahasana tong wakan nyarita bener lamun ngewa kanu salah ya ibu hampura mun kuring dibongkar ulah ngerasa ibadah udah datang ka dieu gerak urang buktikeun ibu ari ibu nyamber pangaosan kanu osok kanu tangan alus anu osok disamper apaan osok nah anu tara-tara disamper suudah nya cek kuring oge dosana itu teh di dieu sebenarnya di situ percaya. Oke, sok pek debat oke. Nah anu tara-tara disamber. Oke. Nabi Muhammad dakwahna 23 ari ibu nyamper kata tangan utara sabaraha tahun. Mana ibu? Lebih ka mana sebenarnya? Mata curug teu bisa nyalahkeun batur, hakikatna tah urang anu beuk ngaco hirup. Dia mah ngalawan Pak lain mungun Nabi Muhammad 23 tahun teu boseun dakwahna pertanyaan ka ibu ngajak tetangga anu tara sabaraha kali sakali tuluy diponis saumur-umur da si eta tara berarti dosa teh di ibu aduh nya cukuring mata kudu bawuh kana diri teh kitu ayo urang mah bawuhna jeung kagoring batutan batur mata nu goreng teh jiga batur padahal hakikatna lamun bawuh kana kasalahan diri moal aya waktu saeutik-eutik acan pigeulala jo kagoreng batutan batur moal teu jauh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu jelema nu bawuh kana dirina maka bawuh ka pangeran aduh nya cek urang oge jeung dibongkar mah nu salah teh urang ya ge bapak sarua cicing teu menang lah lamun pamajikan baeud ka bapak nu salah pamajikan ka bapak cicing heula bunga disalahkeun jeung bapana celaka atuh balik tidak mau sih karobos cicing heula jawabanna kudu ilmiah ulah ku nafsu
pamajikan baeud hakikatna nu salah pamajikan tawa bapak tah cek bahasa kuring lain pamajikan tapi bapak. Nah pertama ditoong tina psikologis kejiwaan ibu-ibu teu aya kumis teu aya janggot jiwana kan kitu kumis aya janggot ayeuna bapak aya kumis aya janggot berarti ku Allah teh dibikeun hak mutlak baper perasaan ka ibu-ibu mata ibu teh lamun buat baeur jemenar jemedut itu wajar da ka salakina da ibu teu mungkin baeur ka tetanggana bener mun ibu barang penta ka salakina itu terhormat bapak kudu atos cirina bapak diaku salaki coba lamun pamajikan bapak minta ka tetangga berarti bapak tunggu sih kurang diajar mikir sedetik aya na ibu buat baeur jemenar jemedut bapak kudu bijaksana yang urang anu salah gara-gara koteta karena kesalahan bapak mata tong hayang wawuh jeung baeurna pamajikan tong hayang wawuh jeung kagoreng pamajikan tapi kudu wawuh jeung kagorengan bapak naon geura toong padaringan ternyata kosong listrik geus dicokelan ku bili wedakna geus polong di tengah keur resiko kurang TV parem listrik nitritan budak mijah bapak nu bakal sadar oh paingan bau kunaon lamun pamajikan baeur urang sok amok da urang mah wawuhna di baeudanana lain wawuh kana kagorengan dirina mata cek bahasa kuring samemeh urang wawuh jeung kasalahan batur alangkah leuwih alus lamun diri ngawangkung jeung kagoreng patutan diri sorangan kudu kumaha tuh lamun pamajikan baeur tong ditanya da pamajikan geus baeur ditanya wah nyegan ibu kerja motor teh kunaon baeur pasti jawabanna kusia kalah beuki pasea tapi balikkan karena awak kurang ayah naon awak kurang ketika pemajikan baeur ka urang oh paingan pemajikan baeur beas kosong dengan sang eueuh baju saragam pangaosan geus lecet duitna teu boga lol jeung tukang dagang heula dina jangela kiceu rebot cai cilu berarti bapak jadi sadar oh iya kalakuan urang nu salah kodok duit cekalkeun ka pamajikan nu keur baeur abdi yakin lah cek bapak hamburangan bapak tadi itu kadia ukur memarah dia dengan ragap taya usaha ukur saeutik dan hayangnya ngabungahkeun menjadi pamajikan mamah baeur teh bapak nu pangret 2000 na gede kasalahan yeuh aya duit bisa rek jajan bikeun duit 1 juta kuring yakin pak pamajikan keur baeur diberi duit 1 juta langsung ngagabruk lain tadi di dieu nilai mata cek kuring ge ulah ngajujug nu jauh ulah neang nu anggang ulah ngajul bentang ku asihung komo nyeduh ka langit bisi lamokotkan diri korehkeun di urang masalah lain di batur di urang batur judi batur mabok batur jinah tong sok disengsirikeun kana kamaksiatan batur cicing ada hese batur mabok batur judi batur jinah tong nyengsirikeun kana dosa batur nah aya dosa anu leuwih dosana tibatan judi tibatan mabok tibatan jinah naon jeng nu dasar we heula nya batur nyeun salah dosana ku salah tapi ibu sok nyeun salah ku dosa batur kunaon ku ngagibahkeun kesalahan batur dorakana mah sarua terus tuh Pak batur nyeun salah mutlak dosana batur nu salah tapi nah urang boga salah ku cara ngomongkeun kesalahan batur gibahanana atuh doraka dua di dieu Pak Islam datang ulah sok kajebak ku kasalahan batur nu judi, nu mabok, nu jangar, nu lieur si eta tapi urang sakampung kudu hati-hati aya dosa anu merakna leuwih ti judi, leuwih ti jinah, leuwih ti mabok naon eta dosa eta ngarasa bangga ku ibadah urang sombong itu judi dirina, mabok dirina, jangar dirina, maling dirina tapi urang geus ngalibatkeun Allah Pak naon sebabna Allah boga hak sombong nah direbut kesombongan ku urang dari urang saha mata kenalika ibu snupingkeun ceramah kieu gerarireun nyeun status Facebook OTW tahajud gerarireun nemong kongkrong bari 25 gram dari suami gerarireun lamun nyamper pengajian ngagibri-gibri geulang hayu ngaos gerarireun api-api tutunduhan pada geus pengajian penting gerarireun api-api seserakan pada geus maca sholawat jeung maca Quran naon eta ngaranna kasombongan Allah direbut ku manusia eueuh hak dosana leuwih tibatan mabok aduh
bener ya pengajian ke hartosen beda umut-umutan ibu-ibu. Ting tunu. Bu, Pak. Ibu yang beunghar. Demi Allah, Pak. Kuring make demi Allah artinya kuring yakin. Bapak yang beunghar. Demi Allah, Pak. Babari. Hoyong pintar. Demi Allah, lain kudu sakola luhur, loba nu sakola luhur tapi bodoh. Nah, ya Nabi Muhammad teh sekolah tapi cerdas. Ayo Nabi di mana kuliah? Tapi nah mengatakan dunia mengatakan Nabi Muhammad adalah orang paling cerdas. Urang mah santren di ditu jeung di amr bolohon. Mana bukti bolohona eta Safina Katalar, Junumiyah Katalar, Sulam Tafek Tijan Mantek Maani Bayan Balago, Ibnu Katsir Al-Nawawi Katalar. Mana amalna? Hah? Daya ge nu hadir teh sok arapal dalil tahajud ilmu tahajud. Geuning moal penting sarare. Geuning urang teh karek apal cangkang teh nyaho migawe. Kabeh ge nu hadir di dia arapal da infak sedekah eta teh kewajiban. Nah, hafakeun miskin di jalanan diantar. Geuning urang teh karek apal ilmu teh nyaho cara migawe. Bener, Pak. Jangan manu pintar, malah yang sakadar ilmu teorina tapi mampu mempraktekkeun dina hirupna, maka lebih luhur ilmuna, bakal sadar lebih boloho dina amalna. Mata kurang teu nganggap diri pangmulyana, teu nganggap diri panghebatna, teu nganggap diri pangbenerna, sabab Allah lain butuh nempo ilmuna, tapi Allah bakal nganilai dina perbuatan jeung amal. Aduh. Dah aku ceramah ke maka bener enggak, Bang? Udah salah ladar. Bapak orang nyerah, dalil infak dalil sodako betul bener bu. Terangnya dalil infak sodako inomal sodako talil pukoro kata alar. Lamun bener warabuh karena dalil etak mual mungkin ayah budak yatim nu musafir di jalan, mual mungkin ayah miskin di jalan. Nah, balagur kabeh umat Islam katutup bang emok segala rupa gitu. Mata kulah janji nyalahkeun batur ke kesalahan mah geuning aya awak kurang. Dua. Ibu ke pan terang dalil tahajud, tapi pan moal penting mah. Ya, sing salah. Batak jalma nu nepi kang wawuh karena kesalahan diri bakal nyaho saha diri urang teu pantes disebut ustad kiai ajengan teh kuring. Batak abdi nolak teh naon da teu pantes ustad kiai ajengan dah. Arera teuing. Namun jeung era kuring lebih nyaho ka goreng patutan kuring teu pantes disebut ustad kiai ajengan bedituna boga titel warasatul anbiya. Ustad kiai ajengan teh disebut pewaris para nabi. Geuning nabi ngawariskeun pageut ustad ngadon pedit. Geuning nabi ngawariskeun agung jeung limuhung kana keislaman, kadang-kadang urang mengarendahkeun Islam. Benar. Mata kuring mah nolak disebut al-mukarram hoream. Al-mukarram nana gerhana kalah kamurikah bulu punuk teh aya al-mukarram salat subuh kaburanan. Aya al-mukarram pedit keneh ku hartana. Jadi can pantes disebut al-mukarram kiai ajengan ustaz teh kuring can pantes. Saha nu tos pantes? Pun bapak lamun di dieu ustaz nu aya di dieu anjeunna mah tos pantes, kuring mah can pantes. Katakan hampura baju biasa, celana biasa, ku ngarasa diri can pantes. Katakan rek aya nu mulun bae, teu eueuh ge mangsa bodoh. Nah, ngarang-ngarang takdir mah moal bisa dihalangan. Jadi ieu baju kieu celana kieu geus ditakdirkeun ku Allah mau dibeuleung ka dieu. Ya, Pak. Maka jeung sajawa barat ku kurilingan ceramah teh kunaon eta? Ku takdir. Mata setiap jelma tong sirik, tong panas ku takdir batur. Da takdir mah lain urusan bapak, takdir lain urusan ibu, tapi takdir mah urusan Allah Ta'ala. Mata jelma anu sisik mulik sulit ati goreng kucus belang baya panasan teu kaopan jeung cegukan punungan, artina ieu jelema keur nyiksa awakna sorangan. Lamun bapak nyieun gedong isuk aya nu ngomongkeun gedong bapak tong dilawan, saha eta? Nu hayang gedong. Lamun ieu acara pengajian isuk aya nu ngomongkeun dia nanaon gigituan saha eta nu hayang ngayakeun pangaosan. Lamun RT aya nu ngamuk aya nu nyarekan entong ngamuk RT tong dilawan saha eta nu hayang boga posisi jadi RT. Lamun ibu dihina diledek dicaci dimaki balikeun kana hate tuh gerajuan buah buruk nu buruk teu kudu ditaekan nu buruk teu kudu dipetik nu buruk teu kudu diala nu buruk mah tumbuhan ku waktu ragrang sorangan. Mun bapak dihina batur, dedek batur, dicasi batur daripada dilawan kaca-kaca sirah, kan nyari-nyari awak, karipur-ripur diri, antep
kadang-kadang begitu eureun sorang. Manusia sumberna adalah hate, maka disebut al-qalbun malikun, hate adalah raja. Bu, aya daun teu bisa munian daun murag, teu bisa munian dunya, tapi daun lamun apel kana panon ibu maka dunya moal katempok. Naon cing makna naon? Daun teu bisa munian dunya, tapi daun apel kana panon ibu dunya moal katempok. Nalika hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur sanajan ti budak polon. Tempok budak polon ran cucut getihan gelut sajam pakaleng-kaleng tapi nah inu bapana 7 tahun baeud kan. Bener. Aya naon berarti dina hate? Lamun jelema bersih hate bakal bisa ngaragangan ka alusan batur, tapi lamun jelema geus kotor hatena geus moal bisa sanggup nempuh kana ka alusan batur. Tinggal balik kana diri masing-masing. Lamun batur nyen gedong ibu jugnya nyautan nyeri sirah, aya naon tah hate? Lamun batur maju urang juga ratu angen, tinggal tanya aya naon eta hate? Satiap jelema nu panasan bakal ngajak balad, ngaranna iri, geus ngajak balad hayang ngobrolkeun si eta, ngarag-rag darajatna, sifat saha nu kitu, Pak? Lain sifat manusia, lain sifat Allah. Teangan musuh Allah sebenarnya tak etak musanya. Well, maka bahasa ina lohamana teh kade lain ukur di dieu. Buktos ge, buktos. Sing karasa Allah bebarengan jeung urang. Nu kadua, yen pitulung Allah teh ibarat urat beheung jeung beheungna. Karaos teh ku Bapak. Cing sok pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna, berarti deukeut. Babari eta. Mun Bapak dihina batur, disece batur, diledek batur, ngaleos Pak, salamet hari teh keneh. Ai urang mah dihina malik ngahina, diledek malik ledek, dicigit malik ngimit, ditonjok malik nyolok, gelut Pak, di penjara dua anak nu meunang di bangkol, nu eleh ngarekol, kakara nu ding. Nah, cenah pitulung Allah teh ongko urat beheung jeung beheung, sia lawanan teh. Mun jeung nu ding Allah teh. Aduh, tah ieu ibu hayang salamet, enteng. Mun aya nu ngomongkeun ibu tong dilawan, salamet ibu. Ada orang mah lain kadon para ketang-tang kunaon urang sok ngalawan karena panghinaan batur, penyakit lain aya di batur, penyakit aya di bapak, penyakit aya di kuring. Kurang buktikeun ibu geus dandan setakat kebek, make up dipake, blas kon ongkoh, lipstik komo, masang kaca eunteng, cek ibu bari kikituan geuning. Deuh, urang teh geuning geulis kikituan, turun ti mah percaya budak tetangga. Iya eta banget, deuk di kumaha budak. Deuk di kumaha? Dicarekan, namun yang dicarekan pirakaran nyebutkeun ieu eta banget lantaran ibu ngarasa kahina. Kunaon ibu ngarasa kahina? Penyakit aya di ibu, ngarasa geulis. Well. Aduh, mata cek urang nya tong ngajug-jug nu jauh anu angan teh korehkeun penyakit tadi urang keneh lurah. Bapak leos ka masjid cek hate, ahli masjid cek hate. Bapak daek ka masjid cek hate ahli masjid. Peletuk ke eta tangga ngomong, "Dea si ngedul ka masjid." Da bakal kasihkeun gagabah nu adan tadi teh aing teh. Nah, make jeung kasihkeun gongan diri ngarasa ahli masjid. Penyakit mah di urang tapi oge. Nana gerhana tadi disebut ustaz ngamuk moal. Ngamuk jeung moal teh hayang. Da ngamuk teh lamun hayang. Andai kata bapak hayang jadi ustaz kudu mulai batur teu ngomong ustaz, kumaha cek bapak? Hargaan ustaz berarti hayang. Rekuring mah teu hayang. Ibu hayang disebut ahli majlis, ahli pangaosan, berarti hayang. Kudu moe DKM ngomongkeun ka ibu-ibu kumargi Bapak Ustaz Parto Sumping, mangga gerak pangaosan, da diprotes DKM. Nange ahli atuh. Mata tong ngajujug nu jauh, tong neang nu anggang, tong nuding batur, tong nyalahkeun batur, balik geus kana awak. Man arofa nafsahu pakon arofa robahu, bakal wawuh jeung kagorengan diri sorangan. Kahartos sebenarnya kuring diugung-ugung dipuja-puja nanaonan arah itu talung jadi jelema nu dihina tapi diajar hirup mulia daripada jelema nu dimulia-mulia tapi sebenarnya hirupna hina. Kita kabeh ulah loba nyapelekeun urusan batur bab ilmu. Dah bapak teh bakal menang ilmu demi Allah sampai jangan sekolah. Ibu, hoyong beunghar. Nu bener ya. Ibu hoyong beunghar.
Ibu hayang beunghang siap geus siap wadahna aja. Oke orang bongkar cenah atos jikan ayamnya keur sangsara wae panasan ku batur, keur sangsara panasan ku batur, dibere beunghar teh bakal sombong ku hartana, bayangan Allah teh nitipkeun harta dah hate wadana kalalotor. Keur sangsara wae sisi meuli sulit ati, batur nyan gereng dia menang nyegi, batur menang meuli dia menang nuyun, batur maju dia kadukun, kotor hate deuk dititipan kumaha harta ku Allah, lamun hate jelema kotor sabab Allah apal rasikona uninga maha uninga. Naon rasikona jelema nu kotor hate dibikeun hartana bakal sombong ku hartana, bahkan harta nyilakakeun kana dirina. Tu geuning kapahami eta. Hayang pinter siapkeun wadah. Naon wadahna? Hate keur bodoh saban geureuh wae ka batur, komo pintar moal teu ngalayak sia teh ka batur. Mata paingan hirup urang teu pinter-pinter, bodoh wae saban geureuh, komo geus pinter moal teu sombong ku kapinteran, Allah mah uninga nu ge patut teu bakal cilaka ku kapinteran. Mata geus santep cenah bodoh sia. Nya, Pak rada ka hartos, Pak. Kan kuring nyari tanah geus nyari tegan batur, nyari tegan awak urang teh di dinya tempat. Ayeuna ibu pengaosan, pan aya nu teu datang we nya. Aya nu teu hadir, nu tara pisan aya. Kade di biar teh ulah dicaritakeun sia teh bener bari deukeut nu tara datangnya. Ulah. Nah, hakikat ibadah mah Allah nu apal. Ibu datang ka dia apakah ibadah? Teuing. Itu batur jijing di imah ibadah? Teuing. Mata geus tong hayangnya ibadah batur, pigawe nu ibu bae teu kudu lawan jeung saja. Nu teu datang ena ibadah naon nyangu masa kurmui salaki bapak hapunten abdi teu acan gaduh hidi henteu pangaosan teh teu acan gaduh hidi ayeuna ieu ibu datang ka dieu di median teh lain di median goblok mentang henteu nya juga ulang cukup hiji anu teu datang ka dieu masak nyangu salaki kurmui datang hampura bapak abdi teu pangaosan da bapak teh beli lapar hayu urang tuang sasarangan da mage teu acan da dekul barang dahar dekul sare ibadah lain ibadah ayeuna ibu datang ka dieu barang tuang bakal di dieu salaki kalaparan di imah pelengkingan cek salaki mah geuning uing engke teh jam 3 teh bapak hoyong tuang alah hampura mah da enggeus ati dina eka kumaha salaki nepi ka teu mawa tawata payahna bahanan Pak ngarah jadi ibadah sararea tuh ya ini anak tuh dan ke ibu ditagih ku salaki ayo mana tuh tuang parantos di mana dina ekahan nepi ka teu mawa panjen dosa keur ibu bener masa payahna ibu tong dituang di dieu canak kode naon betara masang buntut ya nu kitu bubuk-bubuk leutik anu kudu kurang diguar teh ngarah urang teu fanatik teuing ka batu ternyata diri oge loba salahna loba gagalna maka jelema ilmu teh lain kudu dicaritakeun tapi ilmu teh kudu dipigawe jelema nu mampu migawe ilmu batur dianggap leuwih halus batur dianggap leuwih hebat batur dianggap lebih keren batur dianggap leuwih sagalana sehingga ilmu teh mawa karena katawadoan hirupna aya kenyataan mah jelema pinter teh so aing asapang pinterna nu bodoh teh digoreng dihina jeung diledek direndahkeun si ieu teh sadar geus sombong ku kapinteranna aduh ieu teh ka hartos ieu alhamdulillah geus urang asup deui ibu jelema nu kosong hatena jelema nu bersih hatena tah lamun jelema kotor hatena 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan catat 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan ke kuring bakal ngomong naon nyambungna ieu ka mana saha eta Pak anu 1000 kaalusan leungit ku hiji kagorengan ieu tah ibu-ibu cicing ulah bakal kasihkeun ulah bakal ngalawan cicing heula bisi cuk jempe tidak tadi cicing ieu tah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan iya mata bapak nyieun kaalusan ulah karena ibu ulah karena anak kudu karena Allah nah cobaan bapak usaha ti hotat bumbeng ka ditu nu tangi nu ka pengtai nu ka bentro nu ka pabrik nu jadi guru nu dagang kain melaan sahabat melaan anak pamajikan alus teh Pak oke 20 tahun nyilampah nyieun kahadian keur ibu jadi imah bagus baju teh dar seubeuh sakali we bapak ngabonceng awewe sejen mangga ibu mangga bener nu 20 tahun hilang leungit Pak
Bener. Mata bapak nyeun kahadian ulah karena ibu, ulah karena anak, tapi kudu lillahi ta'ala karena Allah. Sabab Allah melayu kitu perhitunganna 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan. Inilah Allah. Lamun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Well ka. Bapak-bapak ungeuk euy cenah. Mata ulah ngalawan, kalem we atuh. Oh, kayak bu, bapak-bapak orang gitu kan, kalau bapak kuring ngomong di gitu kan bapak, orang bubar. Mun ibu dibawadan ku tetangga, mun ibu diledek ku tetangga, mun ibu dipikang nyewa ku tetangga, omat ulah wakan nyalahkeun nu geuleuh ka ibu, omat ulah wakan ulah ngewa ka jelema nu ngewa ka ibu, omat tanya awak buah aya dina awak urang pika geuleuh batur pika rujieun batur, evaluasi 24 jam. Oh paingan si eta baeud nalika urang ekas teu kabere dahareun, oh paingan urang si eta baeud nalika urang keur aya milik teu barang bere. Bisa-bisa orang nu datang ka ditu hampuranya kaliwa hampura bisa. Tapi jarang jelema nu kadinya mah. Kunaon? Sabab Allah teu bareng jeung awakna nu aya ge ukur nafsuna. Aduh. Ada jelema nu ngagulung nafsu badan anu katempuhan kitu lain. Mata kunci hirup mah adalah qalbun malikun hate. Jelema lamun geus hatena bersih bandungan ku ibu. Neangan ilmu dapat bahari. Anjing jadi ilmu, hayam jadi ilmu, tinggi jadi ilmu, hap jadi ilmu, taneuh jadi ilmu, cai jadi ilmu, nusalah jadi ilmu. Mengkaji Quran mah 16 tahun bisa tamat. Tapi ikro kita bakal kafa binafsika nu eta nu moal tamat. Baca Quran bapak 1 tahun bisa tamat, tapi ikro kita bakal gerak baca kitab anjeun masing-masing tamat teh Pak. Korehkeun sok kitab apa nu aya di diri, tuliskeun hiji sambung, baung, pedagung, kecreug, teu balik, pedit, merege hese, cap jahe, galak, hanaruan, gede amok, aralan. Nalika batur ngomongkeun beah parang aosan tapi awakna teh keur di amok. Moal amok bapak, nuhun tetangga nomor 7 dicatetkeun teh gede amok. Ikro kita baca kita kurang ulah pernah nuliskan ke alusan wungkul urang teh alus, urang teh soleh, urang teh hade, urang teh bener meletup cipta tangan ya karena ngausan beri hati yang sarulit hati naon gak sok diontrol dar diartekeun yai buat pasea well pokoknya mata sebenarnya mah ilmu hirup teh eta ikro kita kafa binafsi kita biru nu aya awak urang terus bu situ percaya kan mata batur baeud tong bakal ditanyakeun kunaon baeud tanya awak urang aya naon awak urang nepi ka batur baeud ka urang berarti bisa jadi batur baeud ka urang teh aya kasalahan di awak ande abang guguruna tina nyeruan leunteup dina perkara nu alus nyesep saripati nu alus maka keluar lagi adalah madu adalah amis jadi obat keur baladaya lamun jelema geus jadi madu boro-boro mah jelema kadang-kadang sireung ge datang. Tapi lamun hirup jadi patrawali hampura. Kunaon batur teu nyaman bareng jeung urang, kunaon batur embung bareng jeung majelis urang, kunaon batur embung diuk jeung urang, kunaon batur embung babarengan jeung urang, balik kana awak buah-buah awak urang jadi patrawali. Bibir pahit ngomongkeun kasalahan batur panon kokolo, henteu patrawali mah pahit. Nu bau mata rasi ibu. Tuh ngomongkeun bau gitu. Patrawali mah pahit omongan anak teu kaur batur nyeun kasalahan berat beja-beja diomong-omong sarua we ngabi gerang hareupeun umum pahit panonna popolotot wae pahit ceulina kana gosip wae pahit lengkana kana salah wae saha jelema nu nyaman jeung hirup jelema kitu mata sebenarnya lamun batur jauh jeung urang ulah wakan nyalahkeun batur kade awak keur jadi patrawali da pokona aya ceramah teh teu nyiliran ka sasaha ngan sararea bakal sadar di dinya tempatna mata tadi teh nya seuri ongkonya unggul ongkonya sadar ongko aya pisan kitu berarti bener tuh sok arek lalajetina naon deui sok ngaran hirup bah wah malah tak ngaran hirup pegera lalajo tamata kunci ieu eka urang kali lahir ke alam dunia
ilmu nanawan Pak nupang berat-berat nalalakan perjuangan lahirna anak adalah ibu lain bapak. Ibu-ibu 8 bulan dikandung dan jero kandungan, sebulan ngeherang, 2 bulan kumidang, 3 bulan kumulun, 4 bulan malupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan moradei, 8 bulan sang pecah. Hayu urang tanya ngarasa ladar lalaki, ibu ngandung teripu dengekeun. Mantap cenah Pak. Tenang ke urang cukupkeun ya Pak. Ibu dupi ngandung teripu. Nangkuban susin gitu nyangigir susin bahaya nakarak sirikan engap leres. Borosot budak kalam dunya guyang getihnya. Lamun teu kaluar wae dokter nyokot gunting dibius ukur sapotong karak digunting nya. Teu kaluar wae dikiret tina patuangan nepi ka dibagi opat leres. Bapak siap teu lamun digunting dibius ukur sapotong moal teu ditonyok dokter kita. Ibu-ibu Pak pasrah sumerah dibius ukur sapotong panon culak cileuk nepi ka neuteuk nage kadenge krakna krak besi ibu percaya juga lajuan anu teu ngalahirkeun sih percaya. Nah ustaz bagi jeung apa balajo we digunting keluar orok balik di jero keneh dikodo perihna nyerina dirarasakeun ku awak ibu porosot budak ka alam dunya alhamdulillahirabbil alamin. Mata kula coba-coba nu ngaran salami ngabisani ka ibu-ibu nu keur ngandung perjuangan antara nyawa sebenarnya. Well. Mata kudu leuwih nyaah kanu jadi pamajikan kadar eta buat bae jemedar-jemedun keun bae adakna. Da ibu baeud mah atuh alus kumis eueuh jangan eueuh baeud kan lucu we juga jeruk teu bitung atuh. Lamun lalaki buat baeud nanti isin ku kumis badak jemot badak baeud aduh juga lele useupeun. Cobaan lalaki buat baeud lain lalaki mengakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngari ngakal nanu alus ngari nanu alus ngarah nanu alus. Nah hayang boga budak soleh kudu diciptakeun ku harta anu alus. Paingan atuh agama neragakeun infak jeung sedekah tina 1 juta kudu kaluar 25 keur naon eta keur ngajadikeun sehat awak urang. 1 juta keluarkan 25 bikin ka fakir bikin ka miskin bikin ka masjid bikin ka mana we lah pokona mah berarti 875 tah geus disalametkeun bikin ka anak soleh bikin ka pamajikan teu galak ka dahar ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa moal wabuh di rumah sakit pak sehat awak naha aya nyurucut cai panon tengah peuting budak yatim jeung miskin nyurulung ke cai panonna lantaran dibelaan kasusahna. Lain kan kalau baheula ke boga rumah sakit teu gering-gering aya. Nah, anu aya nu masih loba kalau tahu naker begini ya. Kunaon. Maka orang sok mah ceramah teh bahan delemaneun sebenarnya. Kunaon kalau baheula teu bawa kana Quran tapi sifatna tarapasea apaan akhlakna Quran. Kunaon ayeuna warabuh kana Quran teh gurir wae. Kunaon kalau baheula pengajian ge teuing di mana? Masjid oge laleutik, ustad oge jarang, tapi naha hirup araman. Nah, ari ayeuna. Aya nu leungit berarti tah. Bener ibu. Mata kunci kehidupan jadi dia paletakna. Anak hayang soleh pertama bere harta anu alus nulis di jakatan ku diri urang. Teu pernah soleh di ladang sekolah, teu pernah soleh ladang pesantren, teu pernah soleh lantaran ngarti Quran, teu pernah soleh lantaran bisa ngaji hadis. Nu ngaran soleh bisa jadi karena Allah mutlak nu mere ka soleh. Manusia hanya sebatas cara. Ning aya itu nu sakola luhur tapi jadi bangsa. Eta 270 hiji data lain ku jelema nu teu sakola. Sakola ge luhur, bro. Geuning jadi garong. Lamun bener sakola meunang ilmu, geuning eta kenyataan. Harus kan. Maka cita-cita itu bapak hayang boga anak nu soleh artinya hiji nu kudu dipatokan bere harta bere katuangan prinsipna halalan thayyiban nya halal bari hade halal bari hade duit 1 juta keluarkeun 25 tah jadi halal jadi hade katuang ku anak jadi bager katuang ku pamajikan teu ngalawan katuang ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pengawasan moal wabuh jeung rumah sakit awak jag jeung sehat sanajan dahar teu jeung deungeuna tapi mirasa luar biasa. Perkara barang halal bener. Maka kalau jelema sadarkan dia masyarakat warisan kolot. Nah, da malah anu beunghar ku warisan.
ya sok kebab dia mah geus bapak atuh percaya abdi mah demi Allah mulai nu beunghar warisan waya ge ngadon jeung dulur jadi paburantak mata cing atuh kolot aya keneh mah jeung wariskeun mah mempeng inung aya bapak aya sarogeun yang sareng kolot teh kigituan harusnya ceramah dia antara dipakai ada jeung teu asa bodoh ceramah teh kitu nyindiran kana warisan dibagikeun atuh kumaha urang we sing sadar hirup lain kumaha urang wae da hukuman kalau akhirat teuing goreng patut kelakuan ka kolot mah dunya geus tantu Pak punten ya punten ya demi Allah make punten ieu nu hadir Pak ieu nu hadir kasukuring berarti nu hadir sadayana ieu teh jelema bardegong cicing ulah ka sigeng ya cicing heula atuh kana kapancing emosi teh nepi ka ieu nu hadir ditungtung itu nepi ka tungtung itu nepi ka pahaleuna ieu nu hajat apokan kabeh we iwati budak tanu soleh orok kuring hampura kuring bapakna akina bardegong bukan ulah dia sarua dia arek dibongkar cobaan bisa percaya palebah mana urang kabedagongan urang Allah nyiptakeun 6 tahun 7 tahun 8 tahun 8 tahun saha urang keur umur sakitu kolot keur barang dahar buak urang hayang jajan kolot eureun daharna jiwing budak cenah jajan eureun barang tuangna kolot keur kulem ompolan ganggu atau kolot mah beuntak tuluy nepi ka darah tinggi budak mah teh goblok cendot kemarin bapak teh ngalaman hirup di dinya tititah mencetan sirah nyai pang mencetan keur sirah marada jalanan kumaha jawaban ibu harita ka kolot tuh ieu pisan geuning nu pedegong teh kena jawab capek ujang pang mencetankeun bimbing mah sedik carangkeul kumaha teh jawaban ibu harita ka kolot tunu ayeuna ibu geus kolot bapak geus kolot boga budak ibu titah nyai pang mencetankeun sirah majalana kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lebok iya teh janji Allah hisaban goreng patut kan jadi inung bapak boro-boro akhiratku kami di kontan bapak ayeuna usaha capek ribu ayeuna leuwih ribu batan bapak na bapak asli ya bapak cek bapak capek usaha cek bapak ribu ayeuna leuwih ribu batan bapak saha kolot urang namaruk dari puhun usahakeun urang dari puhun bapak baheula minta duit ka kolot-kolot teh mere kumaha ceuk bapak si pedit eta ka kolot ayeuna mah ku bapak kaalaman teu boga duit budak menta lain pedit sabenerna mah teu gablek kahartos maka ibu hampura doraka ka inung bapak kajian jumaahan kajian pengajian kajian haji ribuan kali kajian naon dibaca Allah nolak ibadah urang sapanjang inung bapak jadi hate ku bibir ku tekad ku lampa urang well al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu ternyata sholat urang hampa sedekah urang eueuh nanaonan haji urang hakeun wae ge eueuh barokahan aya inung bapak nu jadi hate ku bibir jeung ku anakna ku tingkah jeung polana kade hirup teu neupeh tos kahanap da akaran kaluhur teh sirungan kade dagang ukur jadi hutang tani ukur jadi lagi hirup kemajuan kade bisi kolot doa tengah penting ngadoakeun nu ngaran anakna lantaran mung nyeri hate ku bibir jeung tingkah polana tah catat keun da ieu patahan orok mah mau bisa dipatahan atuh da soca can bisa nempo cepil can tiasa nguping ieu mah urang mah patahan awak urang we sararea da urang teh masih kena boga inung bapak baheula ibu minta duit ka kolot teh mere lantaran teu boga suatu saat ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu curi bebeakan nah kolot mah geus eueuh geus rukupat dumrap kula mah atur banten beureung ngoceh paratan jagat ngajerit paratan langit ukur tutung orang ngajentur di luhur kubur mata lamun deuk nya simpulkeun ayeuna mung pamunkeun inung bapak keur aya geus eueuh mah naon rek dianggeurkeun iwati doa jeung ngirim al-fatihah kitu nya mah mata dosa nu paling badag adalah dosa urang ka indung jeung bapak urang maka abdi meminta doa tara kasasaha sieun minta doa ka batu doakeun ya abdi suksin kudu ngamplopan ai inung bapak masuk bapak bisa percaya ngadoakeun anak tara minta doa ge ka mana maneh usaha heuh kumaha didoakeun sing hasil kumaha didoakeun sing rahmat salamet anak-anak maraneh sing saleh tur salehah eta kolot ka ridho
Urung rumah tangga anak orang balik sesoranganan deg gitu kana jantung inung mah kunaon nyai salah kitu milu teu balik jeung maneh ma abdi teh pasya ragaman kukolot ditangkep nyuuh dina lahunan diusapan rambutna geus nyai tong jadi rungsing tong jadi lieur isuk mak deuk nepungan minantu mak we neta hampura kana jadi minantu naon sababna rag-rag darajat kolot hareupeun minantu melaan anak sieun awut-awutan na rumah tangga kolot pak tatangga moal kitu moal matak jasa nu paling hade jasa nu moal bisa dibayar adalah jasa indung jasa bapak ya kapan cita-cita yang boga budak soleh teh eta budak mengalti nusurti kana jasa indung bapakna malahan janji Allah lamun anak barang bere ka kolot maka Allah mere anakna lamun urang ngajamin kolot maka Allah ngajamin anakna lamun anak alus ka kolot maka Allah ngaluskeun eta geuning koreh geura saha teu kudu jauh-jauh deui nangan surga mah jeung kudu ka Palestina eta we atuh geula korehkeun ya. Jadi ibu lamun disebut bedegong teu kasihkeun. Komo naik babeger Pak. Waduh kacau babeger. Apa bangok beger datang umur 17 sampai ke 20 tahun. Kira sok saha bapak ke umur sakitu keur bijil beger. Dicare ku kolot nyega geuning. Di pagar ti luhur nolol ti handap jujuni beger. Pagar ti handap nolol ti luhur. Kolot ditipu mamah euy teh bakal sonten bade kerja kelompok. Celek eta kerja kelompok handap beutak ka enteh. Palung ieu beuteungna ladang kerja kelompok teh. Kabar dagongan urang sok ibu tanya umur 17, umur 15, umur 16 saha ibu mengenang masa lalu saha nu baheula lalajo wayang bari pasarung-sarung jeung jalu teh abis bapak oge meureun sarua saha bapak baheula keur ngora nolol tina janela imahrana ada di plotok ku hancur teh cicing baheula aya gerakan lamun aya gerakan berarti jiga nu bapak ulah cicing lamun rumah sakit we saha baheula nu sok kahoa ka kolot teh padahal ceuk Al-Qur'an fala taqulahuma uff wala tanharhuma qaulan karim tapi naha urang sok poho kana ayat eta aya kahayang teh kolot nepi ka dina rasula kana jadi kolot ngajengkelkeun ka kolot bener tuh teu saha teh tah kitu atuh nah kumaha keun da ieu budak mah bakal soleh bakal karena ge budak mah kali ngamuk hayang kerupuk beres cager tapi indung napa ngamuk lain hayang kerupuk hayang emas mantap hiji budak soleh teh cirina nu ngarti nu surti kana jasa indung bapak ibu ngari teh kejadian di Sukabumi indung diceplok ku garpu pak deuk kumaha Allah mere hampura ka bebengok budak kitu coba sedangkan ridallahu bi ridha walidain wa sutullahi bi sutil walidain ridha Allah gumantung ridha indung bapak murka Allah gumantung murka indung bapak tapi keun tong disemserikeun situ teh keun cenah proses hukum kade urang lain ngabunuh jirimna tapi sakapeung urang ngabunuh batin ngaran indung bapana ku cara baungna urang hatena mah panyurucun tah situ saya halah ibu pan dibere nu kieu gede rai biasa nah akan salah dah jelema nu dirinya tepat ayeuna ibu geus karolor terus soleh coba baheula saha urang ya kan atos dibungkus dosa urang ka indung bapak urang kunaon dibungkusna kunyuhun dihampura gitu tapi aya hiji kejadian Pak geus menta hampura pemajikan di alus-alus pemajikan barang dahar ngeunah nah ada kolot menterang ngirim urang mah baju alus-alus bawa kolot masa potong teu kabadag urang mah barang dahar ngeunah-ngeunah bawa kolot mah anyuk ka hutang tah di dieu palatak kejadian urang minta hampura ka kolot hanya sebatas bibirna teu napi kana lahir jeung batinna well aduh wilujeng dieu dah mantap mulyakeun jeung bapak urang dua budak nu soleh cirina adalah babari dididikna babari diditana gampang nalika datang pituduh pangeran berarti aya proses ti indung bapak kumacarna pasantrenkeun sakolakeun masantrenkeun bae tong kanu jauh tong ka Tasik tong ka Garut tong ka Sukabumi tong ka Subang tong ka Cimaung entong di dieu ge loba pasantren anu leuwih tina sagala-galana urang dieu bakal gede urang dieu pasantren dieu bakal nakar urang dieu daripada ibu di pasantrenkeun kanu jauh nu akhirna pasantren urang dieu jadi kosong
harus supirnya bertah termasuk ngamuliakeun. Ibu ngamuliakeun lain kudu ngamuliakeun ajengan nu jauh tapi muliakeun mah nu deukeut. Ayo mah kana jauh kan sok dirada muliakeun supir. Nu deukeut masuk diledek lain kitu. Nu jauh mah tong dimuliakeun da kuring datang ka dieu teh hiji dibeulem, kadua diongkosan. Tanya bisa percaya. Tah cing kira-kira lamun ustaz anak kitu dibeulem ka dieu tuluy teu diongkosan datang moal. Iya teh keur ngomongkeun bersih hati kotor wae teh nyambung. Kacau pengajian teh kacau. Iya teh pan kuring teh ti A nu pikajet keur ngomongkeun kabersihan hati. Carita cek kuring lawan kuring teu dibayar datang moal cek ibu. Allah doras ka kitu ya. Sungguh. Aduh. Nya cek kuring ge jalma mah gampang kapancing. Kunaon sabab urang teu bareng jeung Gusti lamun hirup bareng jeung Gusti Allah moal gampang kapancing moal iya geura bapak-bapak lamun abdi diulam tuluy teu dibayar datang moal datang oh iya bersih hate moal iya padahal mah cek bapak teu bersih hate ibu apa lu jawabanana jadi perkara kitu mah wawuhkeun jeung Gusti Allah atuh kumaha carana sok pasantrenkeun sapalakeun didik agamana keperehan urang teu bisa atuh ku pasantren-pasantren cenah dididik atuh ibu-ibu teu masantren kumaha carana hadiran majelis-majelis taklim entong ketergantungan ustad nu ieu entong justru nu berjasa mah ustad setempat. Ibu teu bisa maca sholawat ku ustad setempat dibeberes, ibu teu bisa sholat ku ustad setempat dibeberes, bener tuh. Bahkan lamun ibu maot ustad setempat nu tahlilna coba bebeja ka kuring ka ustad kita mama yang maot kumaha cek kuring sorry ye maka cek kuring mah sagala rupa ge pek hormati mah hargaan mah nu deukeut lain nu jauh. Omat ya geus ngupingkeun ceramah kieu ulah kandenge deui aya bahasa sabun nu ngaosna ustad koko teh awas tingali lah. Buat nyebut ustad koko teh anggap anak me ustad awas justru urang teh saha ibu nu ngawasna pangarsa al mukarrom ti dieu we ti tempat kitu atuh lain ustad kitu sing atuh kesanna teh geura buah punya ya ustad konang ustad kanang nanaonan kitu wah de konang de kanang ya ilmuna walau alam menurut Pak ilmu sebenarnya lain kuring nu aya di dieu ilmunya kan kuring masa kadar kekenaan katitipan ku takdirna sebenarnya kata teh sirup tong ngabang-ngabangan nu jauh ka kamari dina politik tong bangga teuing ku Anies Baswedan tong bangga ku Prabowo tong bangga ku Ganjar bangga mah ku RT Ibu lain mau dulur-dulur tuh akur kepastian Anies Baswedan asapang Aniesna Prabowo asapang Prabowona Ganjar asapang Ganjarna dulur lain tetangga lain boga kasus sama KRT tetangga tapi bener Pak sok bukti ke ayah Prabowo geus jadi telepon kan Pak Prabowo di sini ada yang meninggal tolong dong pantahlilkeun pasti ya bener sorry ye coba Pak Ustad deket Pak Ustad gitu anu mau pantahlilkeun mah tuh ustad udah deket kada jasa ngalahin itu atau tong sok parasehan dina politik malieur ya Bu Anies Baswedan Prabowo mata politik nu alus mah rakyat leutik demi Allah kan rakyat leutik mah terapasnya di pemerintahan si teh Bu bade ka saha Anies nabi nah makanya hayang ka Anies di bebeja deui hoyong di Jakarta ari ibu di mana di Gonewah tinggal dia nu hiji hayang sa Prabowo nah Prabowo karunya 3 kali eleh wae ku jujurna teh si eta teu apaleun visi misi nu teh mah eta cenah ieu nu sebelah deui hayang Ganjar Pranowo nah koloteun jeung dewasa naon cenah teh pisan kabeh gitu jadi di rakyat mah nu pisan dewasa gitu aya pas ada ngoblos nu sok pas mah para elit nah baroga kapen dengan rakyat mata apa saya ada sawe yang menjadi dia mangsa bener tuh Pak harus jadi orang sok sing apal karena jasa indung Bapak 2 sing wabuh ka Gusti Allah ku cara pasantrenkeun ku indung Bapana sehingga Allah nitipkeun al jannatu tahta al aqdam surga di bawah telapak kaki ibu wangsul teh dieu bisi ieu bisi
bisi ibu hohoak sesentak kalau jadi kolot nyeri ngalahirkeun aya nu nyeri ke batang eta nalika indung dihoak disentak ku anakna leuwih nyeri batang ngalahirkeun adalah Bandungan ku ibu nalika saha we anu deuk maot nu ditanya lain harta ditanya lain bana tapi nalika deuk maot dikoro geus di dieu lak-lakan geus di dieu nyawa geus di dieu nepi ka ragamang nyeklan anak kamarana anak hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan berarti ditanya lain harta lain bana tapi nu dipikah haribang nalika deuk maot anak coba bapak haribang teu kolot karek ayeuna abang abdi mah saking gunya kolot ibu sok seserahan tara seserahan nganter panganten sok oh sok nyana kantongnya naon tugasna eta kantong bolu teh dituang dedetkeun kana kantong jauh tadi tuang dedetkeun kana kantong ka sate-sate dibuntel dedetkeun kana kantong aya kuring deh bewel cinta ibu kamu saha pun anak teu ngiring jadi ibu seserahan ke dahar jeung cabe gombol gitu cobian bapak ka uleman pokoknya kantong badan saletak sate dua itu mata jalma nu paling peka kanu jadi anak adalah indung mata para ulama indung itu adalah madrasah terbaik di iman lamun bapak pengusaha terbaik ke anak jeung pamajikan simbalen dina ngadidik tak ibu sebenarnya madrasah terbaik nya kita percaya pun inung urang mapan dek barang dahar di restoran kita tulus dibawa ka imah cinta ibu dicana ka bumi pun anak teu ngiring karunya hayang dahar ya babarengan matak abdi ge bawa hajat hamburannya bila abdi teu tuang di dieu inget ka kolot abdi teh inget ka kolot bisi inung abdi nanyakeun ai maneh cenah geus dahar acan cek abdi teh parantos di mana oh cik teh di nunggulam eka jeung naon biasa cik teh eka daging domba ku malah mencek minum kurang kieu meni mane mah teu mawa aduh nyeri teh kana hati teh ya wayahna we tuluy geuning inung ibu mau sok edit-editan sok nanya anak hayang dikirim naon maneh ku inung cek berat teh goyobor combro misro ibu sok nyanaknya bener tuh Bu keur saha keur anak tak aya nama abdi geus jebrok kieu geus dewasa kieu aya nu wajar lamun abdi malikeun pertanyaan eta ka indung mak da yuswapun biang teh kana 67 saat di dina 67 emaknya 67 pun bapak 74 jadi keur mejeuna kumaha tah keur mejeuna adalah kembali ka budak leutik teh geuning nya banyak tapi abdi teh sadar bunga kolot aya keneh mata abdi teh hayang digumakeun tata digi ini tante isuk-isuk gitu ieu teh pamungka 3 ieu teh kaopat ke kaditu Kalembang terus ka terakhir mun ka Ciririch abdi teh nanya kieu sabaraha panggung cenah mangi ayeuna 5 aduh cenah mobil teh moal teu heurieun cinta heureun ku naon ari mada nu milu mau opatan oh ini kamari geus cenah opat panggung opat dus kitu jeung bae emak hoyong bikin tu naon emak ku abdi entong balik teh maneh bakal penting ieu mah tutup Alfamart tutup ai keukeuh mah maneh hanya ka kolot hayang ngirim sadiberena ku nu ngulem we kitu sadiberena we aduh kata bangsul ketika subuh nabi jam 3 mandarek tuturuyan panjat banget teh jam 3:10 terak geuning geus datang cenah jah alhamdulillah sinten mah cenah ku lain gitu cenah tadi emang ngadoakeun maneh teh sing hasil bener we cenahnya doa mah dijabah hasil Pak dus-dus we ngan lamun andai kata teh dieu weuh tah lain kolot abdi ngadoa teu dijabah nu hajat teh penting mikir Allah ampun ya Allah geus tak geus kedua kriteria heula nu disebut soleh mah nya sing bau kana jasa indung bapak nomor kedua sing bau jeung pangeranna ku cara ku indung bapak di pasantren jadi modal mah urang teh orang mah can bisa bau ka Allah atuh pasti bau teh ka indung bapak ngan indung bapak kudu ngabaukeun ka Gusti gitu tangge mah gede bau teh ka Allah kakana ka indung bapak ai keur orok ieu mah nya bau teh jeung indungna kakara aku yang nungguin gua bapakna di pasantren jadi bau ka Gusti panitia acara teh bade dilajenkeunnya ku pangarsa pun guru aya di dieu abdi mah bade wangsul we lapun teu anu kasuhun naon eta moal nah ada yang teu boga di dieu dulu jeung bukan moal nginep dulu ibu rek ngabihan abdi gitu rea
ya, orang kan. Sok pono ibu sing sarehat. Oh itu dede bayi tuh merong ieu cenah urang cenah basa di urang tuh. Bayi teh sagedeng deh yang disunatan Pak bakal boga cita-cita deui teh yang belum pengajian deui teh geus sok bisa percaya tanya ayeuna keneh unggul. Atau ribu ramakna sing sehat. Akin ini na sing sehat, sing panjang yuswa. Atau si dede bayi na, oh sing sehat lahir batin. Sing panjang yuswa, sing parat milik, deket rezeki, anggang balai jauh cocok di urang-urang kan hadir di dia Pak. Oh, moga-moga anu raglag ekonomi nasi dibangkitkeun. Anu keur kacupit rumah tangga nasi disakinahkeun. Anu udur sing disehatkeun. Tah anu baroga hutang moga-moga we Allah teh maparina milik keur mayarna nepi ka lunasna. Wah, tararik baroga. Itu anu kapihatur bahwa sapanon terang sapakan mulia agung cukup lunggur jembar siang purana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih anggura anu kateda sahur sahur teka ukur sabda nu teka unang-unang sakuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang kabagjaan kembang sinetik sentarang sari tutup lawang si jotaka aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ujangan rahmati